Garilla aing marok takana salaki. Anak mah pamajikan di imah. Dahar jeung sayur tangkil jeung lauk teri. Paling nyohor sambal delan. Sayur herang. Ari dia didinya masa Allah neuleuh postingan anak. Manan lamun di ibel di reject. Cobanya ek dijajal di ibel ku aing. Halo. Assalamualaikum. Kakak di mana? Laju nek balik ya laku hari. Tulah ini cek si Aceng cenah neuleuh status na kakak mah keur dahar di restoran cenah beuh mani ngeunah-ngeunah cenah. Mama cenah deuleuh bapa mah tanya cenah keur dahar di restoran cenah beuh cenah mani jeung segala gurame cenah segala jeung panggang kotok cenah. Ari urang mah cenah nya dahar jeung luk asin bae cenah jeung sayur herang cenah cangkang tangkil. Nanya kitu. Ja HP kula mah di privasi nya teu dibere status. Ari eta nu si Aceng neuleuh dina si Aceng beuh di mana eta rok ngeunah banget. Atuh kosna mah teu nyaho meureun. Mawa atuh balik. Mungkus. Ja kula mah dahar eueuhna naon tala. Sorangan mah didinya ngeunah-ngeunah atuh beli-belikeun luk layur burung. Di Teluk. Di restoran Teluk aya nu mawa bohong amat ya. Saha. Diajak batur gagayaeun bohong. Lesok ngabohong bae ka. Atuh bungkuskeun kami burung. Jaku lagi hayang barang dahar ngeunah. Ieu mah barang dahar teu inget ka pamajikan. Teu inget ka anak pamajikan. Ngeunah-ngeunah di dinya mah. Kula mah nyekot dahar jeung kulub tutut. Masa Allah kak. Jaka uruhaneun eta si Aceng cenah ceurik mama cenah mama. Deuleuh cenah postingan bapa mah cenah mamna di restoran cenah. Ari urang mamna jeung sayur tututnya mah nya cenah. Atuh heueuh kamari tibang nyayur cangkang tangkil di sayur bening. Laju tadi isuk lah kula batur mah tahun baruan kula mah ka sawah tunglup eta mulungan tutut. Laju tala si Aceng tadi nyokelan tutut mam jeung tutut digoreng. Nu digoreng nu ti sayur saparo. Masa Allah, ku kateureuy aing mah tala barang daharnya salaki mah di mana-mana. Ja pamajikan mah jaku melang bae tah ka salaki. Ieu mah meni ka melang. Atuh coba kula ka bungkuskeun. Atuh isi naon ka meuli ka dinya. Bawa